ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta kiai anu sanesna mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Gusti Allah oge aparatur pemerintahanna sipilna militerna nu dina saah ieu katingali ku urang polisi aya TNI aya keur kieu mah nyana jadi jelema bareng jeung urang alhamdulillah nyana masalah yang muludan milu aya orkes milu atuh aya nu judi milu nu babok milu maksudna milu ngamankeun lain mah polisi mabok ge hiji dua lah mabok mah nah ngamankeun nyana mah tapi ngariung kan teu perlu pengamanan sebenarnya berkat geus kabagian can polisi kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina saha simkuring khususna umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu anu padahal wanti-wanti kula kapun anak ke Haji Bukho Abah Haji mah ulah dibere waktu kurang sehat tadi ge naon gara-garana ieu kaluar kesang tiis titah hadi kula Haji entoh sia bae kula mah sia bepan sia betul ieu ka Haji mah rada muriang cokna teh atuh kajeun bubar cakna wah teu beres urusan dia nah jadi rada sarua kurang sehat tapi ya naon ngaranna ku bunga boga incu jadi incu nu kasabaraha ieu nya ti ditu meureunnan opat ti dieu kitu tinu tilu opat jeung tilu sabaraha Haji pinternya ngitung sakitu morok kebisaeun atuh kemudian ditambah ieu tilu 7 jeung tilu 10 Masya Allah 2 kali 2 19 kali 19 aing mau boga murid teh kos kieu ngitung nu babarina bae giliran we hese teu bisa urang memang ngaji kula bae mah ngajina sadatangna bae jadi emang rada taparana stiri setik ye rek belajar make sorban turutan ngaji ieu cara make sorban tapi ieu mah naon garang-garana sorban ala India Yaman cepat atuh ieu kieu heula ieu Yaman Masya Allah tuh Yaman itu nama Haji tuh supaya barisa pakai sorban tarik Ye Yaman Suriah kieu make sorbanna lamun make sorban torikoh
ieu ngaranna amamah cek Kangjeng Nabi malam yata'amam fa huwa syaitonun saya jelema nu teu make amamah eta setan setan geus atuh aing ngobrol jeung setan mah gampang ba doana ge Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaisi ieu ieu amamah ngaranna naon ngaranna cek urang mah udeng-udeng teh nya ieu mah urdu urdu teh lain kos kitu eta ieu jadi urdu tuh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aya hiji lalaki kasep kasep unggal awewe ningali bogoh kasep nu kasep teh Kangjeng Nabi Yusuf Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasep aya jelema lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf awewe lapar ningali wajah Kangjeng Nabi Yusuf saminggu teu dahar seubeuh urang seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar sabalikna ieu aya nu kasep luar biasa kawin jeung hiji awewe biasa kawin raramean barang kawin caritana tekung silila pamajikanana teu bunga teu berag jeung teu katingali bangun sosonoan teu katingali saminggu 2 minggu sabulan pamajikanana reaksi hayang dipegatkeun teu kaharti kasep aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi sabulan hampir teu kuat awewe hayang dipegatkeun Masya Allah kasep ku kasepna gagah ku gagahna sugih ku sugihna tapi awewe teu betaheun kawin jeung nyana ya otomatis dipegatkeun lah kawin deui ja kasep menang sabulan awewe hayang dipegatkeun deui bae teu kaharti pegat ku sabab kasep jeung gagah atuh kawin deui babari kasep gagah sugih atuh babari atuh si eta mah lamun ditinggalkeun ku pamajikanna wallahu a'lam bissawab da kumaha lalaguanana coba nah menang sabulan awena tetep hayang
pegat deui bae. Ih, masya Allah. Barang diteliti horenganan teu hudang. Teu hudang. Disebutna impoten. Nah, jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun urang kana kebahagiaan dunia jeung akhirat. Urang teh dibawa teh ku iman. Urang bisa diuk di dieu babarengan ieu teh dianterkeun ku iman. Urang berangkat ke masjid dianterkeun ku iman. Ketika aya tontonan urang dijagaan kan ku iman. Diputat, diketos lamun aya orkes, moal aya nu nongton. Moal sebab iman ngajagaan. Tiluk aya nu nongton di ketos mah. Pan sareeuris ya. Mun aya orkes emang urang di nongton. Nongton teh. Berarti impoten iman. Imanna impoten eta nu geus kitu ngaranna tah. Nah, diketos bahkan tilok aya nu ngridit. Tilok diketos mah capeun nu endek ngriditkeun ge sebab tilok daekeun. Urang ketos tilok daekeun nu geus paeh mah. Anu hirup mah biasa. Tah, ieu. Lamun masih kene aya anu ngridit impoten ngaranna. Nu dibahayakeun deh ku Kangjeng Nabi, nu dikhawatirkeun impoten iman. Impoten bobogaan mah teh malah ka Haji Pendi diurut ku Haji Pendi. Deh. Atuh pokona mah asal datang ke Haji Pendi selesai. Urut sekali teu hudang, dua kali teu hudang, tilu kali dipotong punya. Nah, impoten iman nu bahaya ge. Ya, teu bisa nganterkeun urang kana kanikmatan dunia jeung akhirat. Mentak Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia dek ngabener-benerkeun nu impoten. Wasammihi iza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Ngaranan ku anjeun wahai Aminah, orok anjeun anak anjeun iza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun. Ngaranan Muhammad, masyaallah karim. Satuhmadu uqbah bakal terpuji gerage. Mantek di ngaranan lah Muhammad. Diketos lamun aya nu lahir ngaranna lain Muhammad diketos. Lamun lahirna bulan Februari Febri. Lamun awewe lahirna Oktober Octavia. Kolopeking. Tak ieu. Lamun lahirna Desember Desi. Lamun Agustus Agus. Masya Allah. Ngaran eueuh masalah ngan awalan ku Muhammad Abdullah Muhammad Agus Muhammad Supendi Muhammad urang mana teh Supendi teh urang Vietnam Supendi. Nah pakaian Muhammad pang bagus-bagus ngaran Allah make Abdullah Rahman Abdurrahman
Rahim Abdurrahim, Khalik Abdul Khalik. Teu bisa mun Pendi mah Abdul Pendi teu bisa. Jurusan. Nah, make Abdu. Lamun ngaran Allah make Abdu atawa di awalan ku Muhammad ke di akhiratna pangheulana dipanggil. Pangheulana dipanggil. Aya babin saurang sakarang ngaranna Pak Wigi urut di Sukamantrinya. Urang tendenan Muhammad Wigi. Muhammad Wigi. Berarti Jawanya Wigo kudunanya. Wigo. Tapi di dituna Wigi nya. Panggil ke di akhirat. Ti heula. Lamun Wigi doang angel. Angelnya na mangkana geus panas ban polisi teh atuh. Wah, ujianna digarang di akhirat na kieu. Panas nya tah. Tapi lamun make Muhammad ti heula Pak Wigi. Muhammad Wigi, maju ti heula. Maksudna mun ka sorga ti heula, ka neraka ti heula. Oh masalah. Daripada nungguan kebal. Nah, sarua Pendi ge. Muhammad Pendi, maju. Kira-kira ye cek masyarakat nyana bakalna ka sorga apa ka neraka hayu coba. Pantesna heulana ieu mah. Pantesna sepakat ieu mah. Neraka aneh. Heran gula ge. Heran kok bisa ka neraka berarti nyaho ka jejeroana. Teu kudu nanya ka Haji Epi teu kudu. Hanya Haji Epi mah nyahoan jasa ka nyana. Teu kudu mah masyarakat kabehan neraka. Ih, Masya Allah. Tah, cek saha neraka teu panas. Oh ti dituna. Neraka mah panas kecuali wali-wali Allah. Atuh malah wali lain. Kiai lain. Panas lah. Nah, wasmi idza wada'tihi Muhammadan. Ngaranan Muhammad. Manta kabeh urang boga ngaran, boro-boro urang jelema. Baju aya ngaranan, samping aya ngaranan. Lamun urang barat nyebutkeun apalah artinya sebuah nama. Tapi urang Islam mah justru make ngaran kabeh ge. Surga aya ngaranan kabeh, neraka aya ngaranan kabeh. Ya Allah ya Rabb. Masjid aya ngaranan, majlis aya ngaranan. Mendak urang kudu akur ngaranna jeung nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji ngaran nu bagus tadi teh ngaran Allah, nu Asmaul Husna make Abdu atawa tendenan awalan Muhammad atawa Ahmad. Nomor kedua tafaul ka para aulia. Para nabi baheula mah masyarakat loba ngaran teh ngaran Musa, Ibrahim, Zulkifli gaya Zulkifli. Baheula mah aya ngaran. Wari mah lamun aya nu menta ngaran ya ka Kiai, ka Ki Uding coba ieu menta ngaran gula. Oh sia, bukan ngaran laki tah we. Lalaki geus lah ngaranna Isa. Bungeun tah masyarakat. Bung atuh Isa mah tembung masih Musa. Bungeun. Hayang Jeffrey bangsa nu kari itu tah. Freddy. Teu daekeun ku ari baheula mah. Atau tafaul ka para aulia Allah, ka para ulama. Nawawi di urang boga ulama. Kemudian Maulana Hasanuddin. Nah eta ngaranna tafaul. Ulah sambarangan ngangaranan. Kitulah baheula mah ngaran Fatimah loba di urang. Ngaran Aminah loba di urang. Tapi ku hari mah teu daekeun. Budak teh teu daekeun dibere ngaran nabi teu daekeun. Ngaran sahabat teu daekeun. Masyaallah karim. Ya. Tah ieu urang geus terkontaminasi. Komo ka hareupna deui. Urang ku hari bae ge di zaman ayeuna geus lain rarasaan ayeuna. Nu baheula diketos suci, murni, bersih, putat kitu keneh. Maksudna teu kacampuran ku bangsa orang-orang asing atuh ayeuna sing jelgir orang asing. Atuh ayeuna pergaulan dan lain-lain sebagainya.
encan kaharep Ki Uding onam nyana geus ngaku sorangan moal kebal deui cek nyana ieu moal kebal deui cek kitu lain rarasaan meureun atuh lain rarasaan nya pamajikanna geus teu bogoh ka nyana geus teu bogoh ka pamajikanna cak nyana jadi bogona kanu ngora nyana ge kapan nya pamajikan teu resep tapi neuleuh si embar resep keneh nyana tah balikan deui urang teh ya kuari boga kangjeng turun ke alam dunia nggak bener-bener kenu infoten iman urang ulah infoten kumaha infoten iman masa kumaha tadi sanajan gelis tapi majikan tetap tadi toel-toel aja sanajan deket ke masjid iman infoten tedaikeun ke masjid sanajan majelis taklim ngejegir di sisi mata iman infoten madaikeun nyaba ka majelis madaikeun Haji Pendi doang anu sering ke masjid mah Haji Pendi mah Masya Allah masjid pondok pokoknya terus-terusan di deulean bae mana kipas cokot kujana sering ke masjid tapi kos gitulah laguanana kuku lagi ditegur sebab teguran masyarakat kieu cenah sok Haji Pendi mah mun eta coba panganasehatankeun emang kunaon atuh kipas 3 eueuh kabeh ya Allah akhirnya kula ya kula nanya Haji emang bener kipas dicokot bener kunaon tuh di hadet emang rusak ceknya tapi kan teu dibalikeun deui datang ka kuari tah ieu impoten ieu nu kitu garana impoten iman ieu kakarak bab syariat urang lamun di syariat infoten iman Masya Allah permaksiatan moal kajaga lantaran infoten imanna duit bank terus bae kreditan terus bae aya awewe lain muhrim terus bae infoten ngaranna judi terus bae Masya Allah kula sedih sabenerna mah kumaha sedihna unggal-unggal nu leungit motor lumpatna ka ketos ketos mana ketos mana kan di hikmat aya ilmu lompat nak kemana ketos deh tatangga Haji Epi kajen kumaha ge ketos tah ieu ketos sarang pemalingan makana polisi bodoh sebenarnya mah alah tuh bener lompat nak ketos dilok beunang bae apa kerja sama apa naon sih nu leungit belah ditu datang saya sangaran anu motorna anu jam sabaraha sia leungitna jam sakean bismillahirrahmanirrahim ngan teu dibejakeun dong ke ketos nah belah ditu gelam saya sangaran anu jam sabaraha leungitna jam sakitu jak ketos deui bae Masya Allah nah iya horenganan Allah karunyaeun ka urang ketos ka kiaina ka ustadna ka santrina di mana karunyaeun Allah ka hiji hambana dibere gering lamun aya kiai teu gering-gering Allah tersebut mendak lamun aya kiai geringan bae dipake ka resep ku Gusti Allah moal aya kiai teu gering moal aya geringan bae sakanya hokula Ki Uding memeh lahir geus gering aja geus keling kiai mah kos kitu kabeh ge lamun kiai teu gering-gering teu dipake ka resep ku Gusti nah ieu ge sarua ieu lamun aya kiai aya santri aya ustad araman kabeh di lemburna teu kanyahoan hebatna teh kiai tapi lamun cel loba nu mabok cel loba nu zina cel loba nu judi robah teu tah hate kiai robah teu hate pemimpin Allah dek nguji ka seseorang dek nguji dek naikeun pangkat diuji heula dek naikeun pangkat diuji heula tanpa diuji moal naik pangkat eueuh hiji kiai naik pangkat jadi solihin disolihin jadi wali tanpa ujian moal aya tinggal kumaha ketenangan jiwana ka istiqomahanana ieu urang mah kuari ku partai bae ku partai ngagilek bae pilpres geus gilek bae ngagilek deui urang lain bagian kiai pilpres mah
Pilpres mah bagian polisi, bagian TNI, sekalian ka neraka jahanam. Oh masalah guys. Aduh, emang neraka? Atuh nu teu bener, atuh nu bener mah henteu ngan moal aya aja. Geus teh masa bodoh sia teh mangsia masa bangsa ka ditu los. Nah, ieu babak Sunda sing lempeng. Ki uding kurang lempeng sabarana keur eta. Beteungna loba duit pamarentahan nya eta. Anta gugula dicarekan, aduh ieu kumaha mun kabur pae. Abah heula. Bari geus diseusuhan ku nya kabeh. Bari geus rada nyayan tah. Anta ku wajahna nyai giliran nyayan napas kurang. Kajahoan ku kula mun aya kiai ngadahar duit pamarentah kadeuleu. Kadeuleu insyaallah kadeuleu dina naon cenah kiai tarang. Tarangna mah mengkerut tarangna. Urang kudu boga pemerintah tapi urang ulah milu-milu jeung pemerintah. Hese ta urang. Urang kudu boga sebab lamun pemerintah atuh nu nyieun SPP teh saha nu ngabenerkeun SPP teh urun KTP dan lain sebagainya. Nagara acak-acakan. Tapi urang ulah milu jeung pemerintah. Ngadukung ngadoakeun ulah milu. Sakitu urusanana. Mantak ulah ba beuh lamun ditampung bae tampung tah ieu momononna ieu. Ieu momononna ieu. Atuh duit miliaran cegnana kiai bodoh-bodoh teh sia teh aing nu bodoh goblok. Tarima bae si jaloba cenah nu narima. Nah, ieu kakarak pernah dibere ku kula seetik ieu dua jelema ieu. Masya Allah. Subuh jam 7 bae. Subuh jam 7. Hampir-hampir teh salat. Eta dibere saeutik doang eta komumun gede asana moal salat-salat nya mah. Ta ieu duit tukos karar itu teh ya lain paranti jang jelema anu neuk ngembangkeun agama. Mal beres. Moal aya geunah impoten imanna. Nah, nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah. Karasa ngeunahna ibadah lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat. Salat teh nikmat kadeuleu Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadeuleu. Salat teh karunggoni nu kadeuleu. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kangjeng Nabi ummi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Ummi teh lain bodoh teu nulis teu maca. Nu mantak Kangjeng Nabi tara nulis tara maca jeung henteu bae Kangjeng Nabi mah teu perlu. Nu mantak teu perlu kolbu Kangjeng Nabi mah asli teu terkontaminasi. Kolbuna caang, deuk nyaritakeun naon Kangjeng Nabi, deuk ditanya naon Kangjeng Nabi. Urusan politik, ulah ning politik di zaman Kangjeng Nabi. Politik Kangjeng Nabi Isa kumaha, di zaman Kangjeng Nabi Musa kumaha, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim kumaha, politik di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, Kangjeng Nabi Nuh. Hafal Kangjeng Nabi mah caang hatena. Nanyakan perekonomian, ulah perekonomian di zaman Kangjeng, perekonomian memeh Kangjeng, santas Kangjeng. Perekonomian tahun 2018 ayeuna geus kabaca ku Kangjeng Nabi. Nu jadi presidenna ku Kangjeng Nabi geus kabaca. Di Indonesia bakal merdeka, presiden pertama Bung Karno, kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan. Dibere nyaho wali Allah mah. Nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah atuh kacaangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi liwat ke kuburan anu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar. Mizan katingali ku Kangjeng Nabi. Siratal jembatan siratal mustaqim katingali.
Lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng surga jeung neraka katingali caang Kangjeng Nabi hatena. Urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng Nabi. Lamun urang beneran nuturkeun Kangjeng Nabina caang hate. Ieu nu bantak para roek ieu tu bantak para roek. Ya Allah, ya Rabbi dagang ku dagangna dioplos ngalulu. Masya Allah. Ih, teu meunang asup ka masjid haju bae ganti sendal. Atuh kula ge sering leungit sendal. Ya kula sorangan. Cekula sendal ka mana? Cenah eja aya di pondok. Masya Allah. Nah iyalah. Anu nyieun poek hate teh eta karesep mata, karesep ceuli, karesep irung, karesep sungut. Berbagai karesep-karesep leungitkeun karesep eta. Caang urang ge sarua bisa nempok. Geus dibarejaan ya wali-wali Allah mah. Saha kumaha. Numantak deuk aya gempa ngabejaan, deuk aya tsunami ngabejaan. Ndek aya naon bae ngabejaan. Aya anu kaleupasan ngomong waktu ndek gempa. Aya anu kaleupasan ngomong wali Allah ketika ndek terjadi Palu. Aya anu kaleupasan ngomong. Masya Allah. Lamun abah kula didengekeun ku kula sering kaleupasan ngomong ke lamun ditotor bae lumpat ke jero. Masya Allah kaleupasan ngomong. Dah. Jadi nyahoeun tah. Kaji Pendi bae pernah dikit Haji Pendi bae cenah dagang naon ge moal maju cak abah. Malu sugi-sugi tiba-tiba omongan abah kanyataan imah sapotong imah atuh batur dagang teh kan meuli mobil meuli tanah nyieun imah kawin deui eta ngaranna maju kan. Ieu mah kan dagang teh sawah itu dijual mobil dijual imah beak sapotong deuk ku baju bayu bae teh bener teh abah barang bah emang bener ih aju ka jero teh abah datang ka kuari bener. Nyana mah ngakuna kula cenah akrab jeung abah deh di mana. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maksudna ulah dijadikeun infoten iman urang. Dicoba ku urang diobatan supaya iman urang mamawa urang seakan-akan urang keur belayar di laut dibawa ku layar dibawa ku iman urang ayana naon iman lah anu ngadukung urang ngajurung urang jeung nahanan urang ketika impoten segelis naon bae awewe secantik mana bae awewe pasti menta diceraikeun kitu keneh kolbu urang iman di mana impoten cilaka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nomor kahiji walimatu tasmiyah ngaranan anak make ngaran anu bagus lantaran Kanjeng Nabi geus nyaritakeun sakumaha tadi. Nomor kedua urang kuari maulidan. Maksud maulidan teh coba urang nempo sepak terjang Kanjeng Nabi kacekasan Kanjeng Nabi kolbuna. Ya Allah ya Rabbi ulah hese-hese Kanjeng Nabi mah begitu mantas perang cara rape kabeh katingali ku Jabir bin Abdullah be Kanjeng Nabi karunya amat mana kesangan mana capek akhirna bebeja ka pamajikanna neng geulis ka pamajikan aya naon Kak Kanjeng Nabi bangunna capieun pisan kumaha lamun masak jang Kanjeng Nabi 5-aneun atau 10-aneun boga naon aya ceknya gandrung mah geus urang jieun mangga ke kakak ye cak Jabir teh mencit embe aya anak embe mah geus dipencit ku nyana anak embe na dipasak gandrungna dipasak ngan saleter gandrungna ge dipasak harewos bae Kangjeng Nabi na harewos cak pamajikanna diharewos Tuhan Rasul pamajikan kula keur masak ulah lobaan-lobaan 10-an bel 5 sampai 10 ngan saleter masakna. Oh, insyaallah cek Kanjeng Nabi gara pasak bae. Langsung udang Kanjeng Nabi. Wahai para sahabat, pamajikan Jabir bin Abdullah keur masak jang urang, hayu urang kadari itu kabehan. Makaning kabehna aya 700 wakilah 1000. Jabir gegeran bae balik ka imah langsung ngonci lawang. Di kamar kieu bae cak pamajikan kunaon Kak? Atuh ieu Kanjeng Nabi cenah bebeja kabeh. Atuh tadi diharewos.
Ini geus karewos tapi jana datang ngomong bae titah kabehan. Wah, ieu mah kiamat sugro cek gini. Waduh, pamajikan geus kieu bae. Masyaallah. Nyalahkeun ka salaki emang pamajikan mah kitu bae. Nanaon ge nyalahkeun ka salaki bedarder eta di mah. Tadi ge sarewos. Ci, cek Jabir enggeus. Atuh pan 1000 emang nu kumaha ngagotong imah. Ulah kitu. Ribut pamajikan jeung salaki. Eta aya ti dituna berarti eta. Namun salaki ribut jeung pamajikan ulah kaget Sidina Ali ge ribut jeung Siti Fatimah. Siti Fatimah teh kapan garwana pamajikanna putri Kangjeng Rasul ribut biasa. Ngan Sidina Ali mah lamun ribut bae ka masjid ngagolel. Aman kan. Asal ribut ka masjid ngagolel. Mantak besi diketos di dieu. Aya nu sok sering di masjid. Nah, eta. Nah iya. Akhirnya Kangjeng Nabi datang kabeh 1000 jelema ka dinya ka imah Jabir bin Abdullah. Jabir geus di kamar kieu bae. Kumaha lalakona, ieu cenah kumaha lalakona, ieu asana beak jeung kastrol-kastrolna ceukeuh. Ya Allah, Kangjeng Nabi datang ka dinya mana? Ulah waka dikaluarkeun, ulah waka diturunkeun ke kukula cek Kangjeng Nabi. Cek pamajikan Jabir ta ieu. Ke kukula cek Kangjeng Nabi. Beres ditinggali ku Kangjeng Nabi langsung diangkat. Antri. Sahabat antri kabeh. Siapkeun wadah. Saurang-saurang ka dia maju, saurang-saurang. Siblek tak maju, siblek plek maju. Eta pamajikan Jabir kieu bae. Antu beak-beaknya. Ya teu beak-beak. Teu beak-beak teu saep-saep cek Jabir. Masya Allah. Terus be 1000 jelema beres kabeh. Dahar sebeuh kabeh. Ieu na dibikeun ka pamajikan Jabir masih kene utuh teu coceng setik-etik aja. Masya Allah. Lamun Haji Pedi bisa kos kitu nyeun warteg cenah. Nyeun warteg cenah geus. Ya Allah ya Rabb. Saang hatena. Ulah Kangjeng Nabi heulanan cerita Ki Hairun bae Ki Hairun. Kula anak abah kula Abah Haji Damyati Abah Haji Manri putra bapana Romli putra Ki Hairun. Ki Hairun hajat begitu hajat teter caritana tamu loba sedengkeun daging kurang. Nah teh hese Ki Hairun mah langsung ka tukangan imah. Aya tangkal cau dituar kunyana dicacak dibawa terus ke dapur gegeran semur cepet aturan dapur kayak kaget ulah lo ngomong semur langsung disemur biasa be tutupan ngan engke nu mawana kula cek Ki Hairun geus beres tah asak langsung dibawa jadi daging Masya Allah Karim. Eta bodogol cau di kitu-kitu jadi daging. Haji Pendi mah daging di kieu-kieu jadi sagu. Parah ya. Nah iyalah lamun caang hatena iya Allah ya Rabb. Ulah Kangjeng Nabi, ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir, ulah cara wali-wali Allah nu sejen. Kula jeung Abah caritana ka mana ngaranna ka Banjar. Heran berangkat jam 7 saat eta can aya tol masa sih datang ke Banjar jam 9:30 8, 9, 9:30 2 jam setengah ke Banjar teu kaharti 2 jam setengah can aya tol teu kaharti kajian kumaha ge kula digerokeun geus aya Abah cenah kula tas gaji ya Allah diperkirakeun zuhur kunaon jam sakitu geus aya bener bae Masya Allah. Geus teu ngomong teu naon heran berangkat jam 7 harita ngaran supirna Sumantri naik mobilna mobil sedan beureum geus langsung dirinya ka Jogja berangkat ke Jogja tadina deuk ba'da zuhur ngan dahar heula tos dahar langsung berangkat ka Jogja diperkirakeun kan ti Banjar ka Jogja teh 7 sampai 8 jam tapi eta datang ka ditu asar ge encan teka harti horeg aya wiridanana la ilaha illallahul jalilul akbar guys bae ka dituna bukan bejaan direkam kan musia bahaya guys saya bisa haliber kabeh
Nah dibaca ku kiai bisa hiber, dibaca ku kiai bisa deket negara, baca ku Haji Pendi ngobrol ka sumur. Orang kumaha nu macana ya Allah ya Rabb. Nah iyalah orang mau nyaritakeun Kangjeng Nabi pohara atuh pasti, nyaritakeun para sahabat pohara pasti, nyaritakeun para tabiin hebat atuh pasti, nyaritakeun para aulia Allah baheula hebat pasti. Nu belah dieu atuh Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Buyut Mansur bisa ngobrol jeung mau. Ulah Kangjeng Nabi geus mukjizat tah mah. Tah ieu Buyut Mansur di Mekah dekat Banten turun jalan sumur Zam-Zam. Set. Langsung dibantu Quran. Ini kumaha coba? Haji Pendi pernah nurutan. Nah, dekat Banten cenah jalan sumur, bras. Di Banten eueuh di dinya teu muncul. Atuh kudu aya babacaanana. Da ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ditembong-tembongkeun ku Gusti Allah. Jelema nuturkeun ka Kangjeng Nabi geus moal selempang. Urang lamun nuturkeun Kangjeng Nabi caang hate. Geus caang hate, buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur ku caang-caangna hate maca koran teh sakadar sakieu we. Set, balikeun selesai. Tanya koran nu eta, beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh. Cak anakna lagi ngapain bah? Baca koran. Waduh mobil terbalik, bah, atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain tibalik bacana saya. Ese jeung nu pikun ese. Masya Allah Karim. Sekali maca koran pan teu beres nya maca. Ada berita apa bah cek anakna? Ini berita mengagetkan cekna. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 5 mayat melarikan diri. 5 dokter terbakar hangus. Bah, masa ieu mah. Heran dokter bisa lompat. Kabakar mayit. Nah iya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, caangkeun hate, jang nyaangkeun hate, moal bisa babarengan jeung polisi. Moal bisa dijamin 150%. Jeung TNI, wah beuki parah. Jeung pedagang karung, wah moal bisa. Sekolah TSD datang ke SMA hayang bersih hati tidak ada jalan. Moal bisa. Hayang bersih hati kumaha sih supaya ulah impoten iman. Carana di sekolah moal aya. Guru sekolahna ge melegpeg. Nah, moal bisa kajian hukum profesor tinggal profesor, doktor tinggal doktor. Kuliah di mana we hayang cangat teh moal bisa. Cerita tasawuf tinggal tasawuf cuman ilmiah. Meraktekeun mah moal bisa. Nah hayang caang hate mah ieu tah di majelis taklim pesantren mondok. Pesantren caang hate. Masya Allah. Nu mantak beda jelema nu pesantren jeung anu teu pesantren lain deui. Nu pesantren mah nu pesantren geus aya ilmuwan. Wajin babarag-bagan ka mamana ya cara Ki Uding teh balik pesantren teh emang hajunyeun pondok henteu dagang heula nya Jakartaan eta nya tapi teu maju-maju dagangna hutang ambalaya gas cek nya aing bagian meureun dagang mah bisnis lain boga mobil ngajual mobil bagian cek nya kakarek nyeun pondok. Nah ilmu lain deui Allah supaya bisa teteg ibadah dagang teu dimajukeun ku Gusti Allah kitu keneh bisnis teu dimajukeun lain eta nu pas mah magahan ngaji sebab geus katitipan ngaji mulai nyaangkeun hate tempatnya angkeun hate mah di majelis taklim tapi kiaina ulah Kiai Golkar mah melegpeg sarua bae
cenah PDI waduh sami mawon gua cenah ieu mah PKB weh deh pada bae ge lah iya oh lame abres iku mah ora beres ulah nu lempeng hiji be Allah lain anti tapi ngadoakeun Allah lempeng hati ulah aya terkontaminasi hiji be Allah tiba heula waliullah seperti eta mentak waliullah mah tilok sare ti peuting teh sebab naon merenungkeun beuh batur nu keur dansa batur nu keur mabok batur nu keur zina di hotel di bar nightclub dan lain sebagainya Gusti abdi teh jadi tumbal Gusti ulah disiksa eta jelema nu keur maksiat teh Gusti keun bae abdi nu hudang ti peuting waliullah neuk kumaha teu berat teh jeung teu capena emang jadi wali teh capek sebab naon ngadoa lain jang dirina apaleun loba nu maksiat teh tengah peuting nyahoeun loba anu maksiat tengah peuting emang teu nyaho sebab loba nu laporan asa teu kudu dibejakeun tapi ngadoa ka Gusti Allah ulah disiksa Gusti nu maksiat ulah disiksa Gusti cukup abdi anu mentang mata tengah peuting tadarru ka Gusti seperti eta waliullah ngalengis batin urang lamun nyaritakeun wali kunaon eta bersih hate mentak waliullah hayang 100 tahun bae Gusti abdi teh hirup endek naon maneh abdi mah endek cicing di tempat jelema anu marasiat saat-saat batur poho ka Allah jutaan manusia poho ka Allah abdi nu inget ka Gusti hiji we abdi Gusti tingali abdi tah kitulah para aulia Allah cacak-cacak ayeuna di Jakarta mun eueuh nu kitu Banten mun eueuh nu kitu Indonesia mun eueuh nu kitu wallahu a'lam geus dipepelingan ku ayat teu paham teu ngarti dipepelingan ku hadis kitu keneh dipepelingan ku berbagai mauizah masih keneh bae ka anak ge mimiti dinasehatan 2 kali carekan 3 kali sintrek 4 kali tampiling anak kitu keneh Gusti Allah pertama melalui mauizah terus nasihat terus kadieuna terus ya otomatis digempakeun ku Gusti Allah disunamikeun ku Gusti Allah urang supaya nempo aya naon sih di dinya teh pasti aya bebendu Allah waliullah selalu ngadua di tengah-tengah manusia nu keur poho ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh penerus Kangjeng Nabi nu sok disebut warasatul anbiya hiji ngaranan anak make ngaran nu bagus nomor kedua tuturkeun Kangjeng Nabi urang maulidan ye nomor katiluna urang bakal maot haul almarhum Kiai Haji Ali teh nikah sareng Hajah Umamah teh putra Kiai Haji Badrudin teh putra Ayah Banjar putra Mama Ilyas nu Mama Ilyas teh katingali ruhna ku Mama Sobari ketika Mama Sobari ngawuruk jeung santri jeung jamiahan tangga innalillahi wa inna ilaihi rajiun ruh Mama Ilyas naik ka langit maot roh kadeuleu roh mantak haji pendi ge kapeung waktu mah nyahueun aya roh maju ieu emang bau hitut cekeuna ieu teu lain roh teh mah angin seger tah ieu teu beres haji pendi mah kanu kitu teh seukeut nya mah nah eta roh bisa katingali ya Allah ya Rabb lamun jelema geus bisa nempo roh berarti geus lain cara ulang alamna aya hamba Allah anu ngan sakadar gulugat galigut teh ieu di syariat bae cara urang aya nu geus maju ka alam malakut bisa nempo arwah-arwah muqaddasah bisa nempo ruh-ruh anu dipake karidho ku Gusti Allah naik deui nya naik ke alam lahut eta mah geus lain caritakeun ieu wali-wali Allah teh bisa nyebrang ti alam ieu ka alam eta bisa katempo Masya Allah karim aya keneh ku ari ge lamun eueuh nu kitu Banten ajur Jakarta ajur nu mantak kula didatangan ku salah seorang polisi di ditu lain polisi dieu polisi dieu mah biasa-biasa bae polisi di ditu ceritakeun ka kula tek ngajak maksudna kula ceritakeun Pak
begini ya. Kiai itu ada macam-macam kiai. Nyana kaget. Oh iya, amankan kiai-kiai yang seperti itu. Paham kan? Siapa saja kiai nggak tahu, yang penting kiai yang begitu, amankan. Siap Pak Kiai, mantap. Aya sababaraha kiai diamankan. Nyahoeun nyana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ge tetep bakal maot sakumaha nu dihaolan ku urang ayeuna. Ngan nu pantes ti heula maot nu ngora apa nu kolot? Kolot. Kula mandek nanya be anu pangkolotna di luhur ieu saha? Urang doakeun mudah-mudahan tere amin. Saya kudu nunjuk kaki uding, atuh teh mah sarua. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika urang geus nangkarak cabut roh set mun rohna roh muqaddasah, roh para syuhada nikmat. Syuhada teh jelema nu marawat syahid. Perang di medan laga. Kadeleuna nyeri, padahal mah rohna diangkat ku Gusti Allah ka surga. Kadeleuna menyeri padahal mah geus nikmat. Aya di surga jelema anu ngaluhurkeun agama Allah. Etalah jelema mujahid fisabilillah. Loba ye nu kaasupkeun mati syahid teh nya. Hiji al-mabdun. Mabdun teh jelema anu nyeri beuteung. Dua rupa nyeri beuteung teh aya anu kaluar utah, kolera meureun. Aya anu mules bae, maot eta ge syahid kan. Nomor kaduana anu nyeri ku sebab wiladah. Awewe ngalahirkeun maot syahid. Mana deui nu syahid teh jelema anu harik teh anu kabeuleum syahid. Aya deui nu gorik teh anu kakerem eta ge syahid. Jelema nu ragak taradi ragak ti luhur brek ka handap paeh syahid. Jelema nu liilai kalimatillah walau fi baitihi walau fi majlisihi di imah bae di majlisna ngaluhurkeun agama Allah lempeng syahid. Loba nu maot syahid teh. Tuh nya, tinggal urang ye. Urang bagian nu mana ye? Supaya langsung roh urang ditampa ku malaikat, dibikeun ka Gusti Allah syahid. Ya Allah ya Rabb. Hebat eta jelema lamun maot syahid teh. Hese nyaritakeun syahid lamun perang di urang mah embung perang, jeung ulah waka perang, jeung ulah perang dan naonan perang. Ngan ngelompokeun diri urang hayang maot syahid geus bae niatan ngaji jadi tentara Allah maot syahid. Alhamdulillah geus ngaji bae. Ulah babagi jeung dagang. Kecuali dagangna jang nyieun majelis. Tuh aya henteu. Haji mah can nyorang ngadenge di pondok sugan kitu naon Haji Pendi keur ngumpulkeun jelema deungan tuh. Ieu keur ngabagikeun zakat jan teh. Malah mah zakat batur dicokotan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Na ieu tilu acara ngaranan anak make ngaran nu bagus, minimal tafaul. Kadua, tuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah. Abeh caang hate urang di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana? 4444. Lamun lobateun 444. 44. Pikun teh mah geus kitu mah. Kolot kitu 4 doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep mun jiat resep eta berarti akur. Nariyah nu resep nariyah akur. Henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat datang ka fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang teuing cenah kiai. Sholawat istighotsah salatu wassalamu ala nabiyyina alika wa ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Eta ge panjang keneh cenah kiai. Sholawat adrikni assalatu wassalamu. Tuh jadi ngomong neuleukeun we kumaha cenah adrik lati-lati. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae insyaallah urang ke di akhirat maot di akhirat langsung loba sholawat beungeut katempo ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Pendek kade cek Kangjeng Nabi.
Kajin cak Kangjeng Nabi salat teu bagus ya tapi kadeleuna beungeutna herang amat ya urut naon di herang. Ku Kangjeng Nabi ditanya ieu, bangunna lain herang sholawat cenah ieu mah ieu. Herang hutang cenah ieu mah ieu. Nah ieu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabulan mulud ieu mah sabulan mulud sholawat bae geus ka Kangjeng Nabi. Sholawat bae ka Kangjeng Nabi. Geus sholawatan nu urang resep. Eueuh hiji jelema ka surga, eueuh hiji jelema ka surga tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh hiji jelema diangkat jadi wali tanpa Kangjeng Nabi. Eueuh jelema diangkat jadi sholih tanpa Kangjeng Nabi. Sebab Kangjeng lah nu diutus ku Gusti Allah. Urang nyaho salat ti Kangjeng, nyaho puasa ti Kangjeng, nyaho zakat ti Kangjeng, nyaho bener ti Kangjeng, nyaho salah ti Kangjeng, nyaho sagala rupa ti Kangjeng. Watu sangat wajar urang ngayakeun maulidan, dibid'ahkeun ku Muhammadiyah pek jang Muhammadiyah, dibid'ahkeun ku Persib heug jang Persib. Kajeun ieu mah. Tuh nya masalah saeutik we ka aing ngalawan. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, iyalah ala kadar lalagaan dari kula we ngaji lalagaan tadi nage naon kitu rada kurang sehat. Nah ieu mah ngabungahkeun ka incu, ngagumung jeung ka silaturahmi ka urang dieu. Ieu mah sakadar ku akrabna jeung Ki Uding, akrabna jeung Haji Pendi jeung Haji Epi jeung kabehan bae. Ku akrab eta lah kadang-kadang henteu aya sekat-sekat. Jadi Haji Epi atuh pohara jeung kula mah pohara geus hese nyaritakeun kaakraban manehanana Haji Uding ku kula sok diledekan bae. Diledekan ku kula mah masih hayang cager emang deka mana. Nya teu bisa ngajawab nya. Heuh nya deka mana? Paeh balik ge kieu. Cak nya nu ngora ge paeh ngalawan tapi ka kula ge sarua. Ngora ge paeh bae cak nya. Atuh. Nah ieu lah ala kadar jang itibar hate malam ieu urang ulah jadi manusia infoten iman. Kira-kira ketika tersep jeung teu betah jeung teu ngeunah ibadah berarti iman urang infoten. Disadiakeun pondok pesantren diputat diketos di berbagai-bagai daerah jeung kampung mana nu ngepas jeung urang supaya iman urang bisa mawa urang ke arah nu bener. Sebab urang bakal maot, ketika maot dunia kabeh ditinggalkeun, sagala rupa ditinggalkeun, nu milu ka jero adalah amal perbuatan bagus kanyahoan bagusna, jore karasa jorena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh seberapa lain di dunia, lain di akhirat bae teh kos kitu di dunia. Urang amal bagus bakal kapanggih di dunia kene. Amal goreng di dunia kapanggih di dunia kene. Dongengna ramai sebenarnya tekarak inget eta ngan kulantaran geus jam 12 kaira deui nya. Dongeng eta pohara loba jelema nu karasa keneh di duniana sebab dimimitian ku Kangjeng. Kangjeng mah heula ieu dimimitian ku Kangjeng. Urang loba ya dongeng-dongeng wali-wali, kiai-kiai jeung pedagang-pedagang gara-gara ngalakukeun salah Kangjeng Nabi satu ketika ngome cincin, muterkeun cincin kieu doang dikutuk ku Gusti Allah. Muhammad emang kaula ngadamel anjeun teh jang heureuy make jeung sempet-sempet ngome cincin sagala urusan umat. Kangjeng Nabi kutuk ku sebab kutukan eta terjadilah sesuatu terhadap Kangjeng. Kangjeng bae ge panjang ta dongeng nangan engke deui 12 masalahna. Kangjeng bae ge ditegur ku Gusti Allah gara-gara sakitu. Encan para sahabat Sina Abu Bakar encan nu sejen mantak pantes lamun urang dibere ku Gusti Allah gering dibere anu eta teh tina ayat eta wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah karasa ku urang khairon ge bakal karasa urang nyaritakeun enon gitu ngarasa amal bagus ti Kangjengna keneh. Lamun tadi Kangjeng saleter bisa 1000-an amay ya'mal mithqal khairan ya roh terus dan segala orang nyaritakeun mukjizat Kangjeng. Masya Allah makin tercengang makin tambah iman tercengang tambah iman geus puguh ka Kangjeng mah ieu ka para kekasih Allah lagi luar biasa. Nah ieu mah dicukupkeun sakieu ala kadar jang sakadar itibar empo cangkeun hate urang nya ulah jadi impoten iman urang.
asupkeun diri urang ka majelis taklim ka pondok pesantren dengekeun ngaji asupkeun ke jero sanubari pake setik supaya urang kabehan husnul khotimah. Urang doakeun orok nu tadi mudah-mudahan panjang umur dijadikeun jelema anu sholih solihah kitu keneh urang kabehan mudah-mudahan jadi jelema sholih solihah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah di akhirat urang dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terkecuali mah pedagangna pejabatna polisina abrina kabeh mudah-mudahan urang dihampura dosa ku Gusti Allah sakitu bae.